Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvera Octavia Putri dari kelas 72 ingin membacakan sajak Sunda yang berjudul Manusa Sunda Neangan Jalan. Manusa Sunda neangan jalan, hirup anyar anu endah. Hirup endah nyukan karampa, tapi pasti bakal dating. Tata lawas saya tempat peranjena, najan alus teka pake. Manusa Sunda ngalebab poengke, adat lawas geus di ruang anu anyar can kanteang. Sategahing jalan sagala dirampa, unggal barang diajaran, dirasa kurasa dipake ku hati. Henteu pageuh henteu udar mun baheula. Aya tatangga hilang riap pada neang. Aya orong di jarian jadi catur esi lembur. Aya parawan mendeyang unjal mojang kaisinan bungah dengan bunga kuring, sedih kuring di bantuan kiwari. Nulian tilar terjadi sual, bayi di ruang tak aneh can rimbitan, geus orokan. Teu kudu era sewang-sewangan, mantuan jadi jasa nu wajib dibayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.